Cek lau. Candi bere cek galau. Cek. Nah, tribalnya diangkat Kang. Tribal diangkat, tribal. Cek. Rika, ada apa Roma? Nah, tes cekap. Doakan tukang salona sing asup ka surga. Jeung salon-salona di bawah ka ditu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapetir jalan aleur ka makam jalan sempit anu hadir manis seueur nu ngajawab salam manis saeutik. Daun salam daun tales katingali kusim kuring bapak-bapak ngajawab salam na masih kene leuleus. Kahadeta daun talesna ulah dicampuran ku kentang sing horeng leuleus teh orang dieu keur mikiran hut. Ieu mah lain goreng sangka suudon kanu hadir bisi nu hadir barokah hutang beres acara sing lalunas. Ta eta nu amina bedas ada gede hutangna. Alhamdulillah. Coba eta gede hutang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza jam'ana insyaallah jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairul bariyah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala dzatil mukammalati wa rahmatil munazzalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalaha wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Al-ayah etamimil ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Wa qala syair ta'alam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa'in wa nun li kullil mahamidi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Kahatur ti payun kersana pamandu waktu penata acara nu ku jisim kuring dipihormat sahibul auqat. Urang doakeun mudah-mudahan teteh MC na sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, santri wal santriyah nu ku jisim kuring dipihormat. Wabi khusus akhinal kiram, Ketua MUI Kecamatan Pasaleman, nyatana Bapak Ki Amin Hamzah nu ku jisim kuring dipihormat. Teu kalangkungan kakersana Bapak Ketua MUI Desa Tanjung Anom, nyatana Bapak Ustadz Muhammad Asqalani SHI nu ku jisim kuring dipihormat. Urang doakeun mudah-mudahan para kiai para ajengan hampura anu tadi sebat nami hiji jina tanpa ngurangan rasa hormat jisim kuring. Mugia para kiai sing tambih-tambih kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Masya Allah. Atur nuhun akang. Aya kue segala. Asacan pernah dina YouTube oge ceramah bari barang dahar teh. Bager di dia. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Atur nuhun Kang Ustad. Ieu teh sahabat simkuring, sahabat akrab kos Jin dan Jun.
Tak abijun mahena jin namanya. Doakeun Kang Ustad Ato sing barokah amin. Ya Robbal aparatur pemerintah nuku jisim kuring dipihormat kersana Bapak Camat urang sadayana nyatana Bapak Wawan Arif Gunawan SE. Urang doakeun mudah-mudahan Bapak Camatna sing barokah amin. Ya Robbal wabil khusus kakersana Bapakku Desa Tanjung Anom nyatana Bapak Dara Darmanto. Urang doakeun mugia Bapakku dina raraganga heuyeuk dayeuh ngolah kana ieu desa sing menang taufik hidayah barokah ti Allah Subhanahu wa taala amin. Bapak RW Bapak RT Kecamatan Pasaleman sadayana nu ku jisim kuring dipihormat mudah-mudahan dina aya ridona Allah Subhanahu wa taala amin ya Rabbal. Tidak lupa kepada para panitia penyelenggara Tasyakur binimah hari besar ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Urang doakeun mudah-mudahan Indonesia semakin jaya amin. Sing jadi negara nu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin ya Rabbal. Mabruk alfa mabruk Indonesia mabruk. Mabruk alfa mabruk Indonesia mabruk. Mabruk alfa mabruk yaumil ladika mabruk. Semua mabruk alfa mabruk Indonesia mabruk. Mabruk alfa mabruk Indonesia mabruk. Mabruk alfa mabruk yaumil ladika mabruk. Selamat hari milad Indonesia Raya. Selamat hari milad negeriku tercinta. Semoga turun rahmat dari Allahu Ahad. Mabruk alfa mabruk Indonesia mabruk. Mabruk alfa mabruk Indonesia mabruk. Mabruk alfa mabruk yaumil ladika mabruk. Selamat hari milad Indonesia Raya. Selamat ulang tahun negeriku tercinta. Semoga rakyatnya rukun dapat ampunan dari Allah rukun. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaumil ladika mabruk. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Utami nasim kuring ngahaturkeun repunuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat juhun berat narima keunana ningali nu hadir sakieu lobana. Alhamdulillah. Dugi kangalet ngekei ngapandalet sorak-soraknya tang pinang. Memang orang Pasaleman mah kecamatan desana Tanjung Anom geus kajamparing ka angin-angin katorta ka unggah nagara malah kasohor sakota Bogor. Ari kana pangajian mah tukangna di Tanjung Anom mah tukangna. Kaciri nu ngajina ge paresep tukang-tukang. Dareup mah terpal kosong keneh tapi kajen Gusti. Mudah-mudahan ieu nu carauh ngajujuk nu anggang keur sadar ratang malah nu deukeut tadi keneh geus ngaralet. Mudah-mudahan nu hadir bapak-bapak, ibu-ibu, pamuda-pamudi, santriawan, santriawati murang kali sadayana sing paranjang umur, sing berkah rizki, sing hasil cita-citana. Mudah-mudahan masyarakat Tanjung Anom anu keur tani tanina semakin subur. Nu usahana mudah-mudahan semakin makmur. Ya Robbal
supados tanyang kolong kana waktu ngaganggu kana waktu orang puput baik kana puhuna urang ala kana muarana urang udag pamaksadanana urang tarambai ieu pangaosanana insya ngan satacan sim kuring ngadadarkeun tutung kusing ati nu jadi jejer carita hampura leuwih ti heula jauh di Jugjug anggang datang sim kuring ti Kabupaten Bogor ka Cirebon Pasaleman Desa Tanjung Anom teu aya maksad baris ngajarkeun ngojay kamari ngucurkeun cai ka luhur teu pisan-pisan sim kuring uninga Cirebon daerah santri Cirebon seueur kiai bahkan Cirebon darahna para wali ieu mah kula seja silaturahmi nu dipamrih teu aya sanes barokah silaturahmi urang kabeh panjang umur bari gampang milik dan rizki amin ya robbal. Kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia, di tempat yang tempatnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka hari besar ulang tahun Republik Indonesia yang tercinta yang ke-77. Mudah-mudahan ayana ieu acara ngajadikeun cukang lantaran urang kabeh ningkatkeun iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya robbal. Napi ka saya muringkak bulu ngadangu sambutan Bapakku yang sangat luar biasa ngabejakeun 2 poe acara berturut-turut isukan ditutup ku wayang golek danana ge meunang 170 jut sugan we jang aingna 20 moal siga nu geus nyahoeun si cuma nyebut moalnya uing mah teu hayang 20 juta nu penting meunang amal ibadah keun amplop mah asal mah doa daripada cicing di imah mantak ngalobakeun hulang-hulang sia hutang-hutang paduai ka kiai sia mah masya ibu hapunten Bapak Lurah Bapak Camat hampura sim kuring mah ti Bogor bahasana kasar kajeun bahasana kasar atuh da urang mah beda tempat beda bahasa bener teu tapi kita tetap satu Indonesia beragam-ragam macam bahasa luar biasa. Kamu orang mah Sunda mah macam-macam bener teh. Cek orang Bogor mah dahar, cek orang Cirebon mah tuang, atau cek orang Bandung mah neda, pan beda-beda. Cek Banten jajablog barang hakan. Tuh pan beda-beda bahasana, tapi tetap satu Indonesia. Mudah-mudahan saya doakan acara sampai besok sing dilancarkeun ku Allah amin. Ya robbal ya robbal alamin. Lamun kula saya besok jadwal di daerah Brebes. Daerah Brebes besok sim kuring jadwalna. Jadi tos jadi langsung ke Brebes. Insyaallah milu ikutan upacara isuk di Brebes. Pentingna karek tablik akbar. Makana di dieu heula alhamdulillah di Brebes langsung ke Sumedang, di Sumedang ke Garut, di Garut ke Bandung. Kitu ge mun aya nu manggil di Bandung. Meneueuh marek naon aing ka Bandung ya. Resep saya mah palurah kana seni asli budaya Indo. Komodo wayang golek eusina gena sehat di eusina ku dalang. Dalang eta artina dalaya dulu dalilan jelema anu mere pituduh ngan ku bahasa lain pan kitu jelas jamaah sadayana geuning lamun dalang membuka ieu nya ngabuka acara gedung duhur ya kali samun pagulingan kan eueuh petina we di dieu ya safiting trim pepetetan samia murak baling binglan jero manis prak deng tem ngandalang masuk di sawer kiai mah teu nyaho tapi sugan lurah di dieu mah bager ke nyawer ka kiai alhamdulillah panai cenah ciri adil teh rata nyabunya maka sugan we mun isukan lurah camat nyawer ka sinen ka aing kudu nyawer ayeuna masya dihispinasi perlambange sineka maneka warna ya maneka warna kembang cakok wijaya kusuma yang saminggu ngapakeun ke kituan dong oke mantap sing bener mayarna masya eta kalimat dalang Pak Kiai artina kumaha gedung duhur kali sambung ieu dalang teh nitah supaya urang deukeut jeung gedung anu luhur maksudna gedung luhur teh naon imah nu badag lain gedung nu luhur darajatna iwati hiji di dunya ngaranna mas
Ngaranna Mas. Sahebat-hebatna imah ece najan gedong sigrong hade dangong resep nembong digigir garasi mersi di tukang kolam renang di hareup patamana nu curcor caina herang tapi moal leuwih hebat kamuliaan tina batan masjid bener teu cirina jelema asup ka masjid nu head meunang tah henteu anu junub kengeng apa henteu imah urang najan mobilna 18 asup ka jero imah meunang teu nu head anu junub meunang teu pan junubna ge di jero imah meureunna. Ye ciri kemuliaan kehebatan masjid maka kudalang disebutna gedung anu luhur lain luhur bangunanana luhur darajat kali sambung ai sambung tengah hiji berarti tempatna jelema ngahiji salat berjamaah pepetetan samya murag sepiting trim pagulingan punten sepiting trim pagulingan sepi ing pamrih rame ing gawe hiji tempat anu sepi kana kahayang dunia rame kana menang ridho ti pangerana nyata Allah subhanahu maka tungtung kalimatna pepetetan samya murag maluragan rahmat kadedeh Gusti Allah balingbing lan jero manis ibu apal buah balingbing keretan ku ece balingbing potongan itung congokna atawa ujung-ujungna baraha congo buah balingbing 5 maksudna cek dalang lamun hayang menang kanyaah ti Gusti Allah kudu daek salat ka masjid 5 waktu kitu eusina mah ngan eusina we atuh eta mah nya cocontoan hungkul jamaah sadayana geus moal waka dibahas dalin bagianana isukan tah mah aing rugi atuh ngabahas dua mah aing bejema murah aing mah ngomong Masya Allah jamaah muyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan di tahun yang ke-77 ini kita ulang tahun Republik Indonesia tingali motona ayeuna apa ibu pulih lebih cepat bangkit lebih ulangnya atuh sing bener sing semangat atuh iya merdeka teh merdeka pulih lebih cepat bangkit lebih kuat. Naon maksudnya? Tadi cek paku nyinggung saeutik ngabahas orang kamari 2 tahun diuji ku Allah ku Mang Rona. Gara-gara corona tukang dagang tepati laku dagangna tukang ojek tepati laku panumpangna bener teu? Nepi ka tukang panggung bea kurinyuh sa panggung ge. Mau balik geus pegang pamajikan aing kamari mah. Tak aya diharap ngiring ayeuna nya sababna we rek hees di hotel bahaya lamun pamajikan ke moal bisa nyusu kitu maksudna teh. Ih sia teh maksudna pan aing kebiasaan unggal peuting teh sok nyusu dijieunkeun ku pamajik supaya sehat susu beruang aing mah kitu tahnya. Alhamdulillah rajorang uing mah rajorang ngajinya. Doakeun keluarga Simukuring sing sakinah mawaddah warahmah amin. Ya rabbal alamin. Urang kamari pakuwu pacamat 2 tahun kurang lebih. Tapi karena kita mengikuti aturan yang ada lillahi ta'ala 3M kita jaga. Nu kahiji menjaga jarak. Mantak Simkuring ceramah di mana ge selalu jaga jarak. Can pernah uing ceramah dina tonggong nini. Nu kadua kudu daek make masker. Kamari mah ka mana-mana kudu make masker. Ngarek ceramah pamajikan nanya, "Abi mau kemana?" Mau ceramah. "Tunggu sebentar, aku siapkan masker untuk dirimu." Cing teh kewe meuli di Indomar. Ih, di Indomar mah can tatu besi dan steril. Wios ku neng dipangjahitkeun. Alhamdulillah euceuk kutangna dipotong 2. Nepi ka naplok nabi wir aing. Make masker eta mah yang ceramah yang balik kok yang pikiran teh aneh teh. Nu katilu kudu daek mencuci tang. Tah eta mah encan aing ku Mang Ustad Ato can dibere dahar soalna ieu. Eta 3M eta pikiran kurang ti ayeuna. Hiji menjaga jarak. Lain saukur jaga jarak jelemana. Naon? Kamari ricigana. Urang loba ngariung kana perkara nu teu diridoan ku Gusti. Maka kita jaga jarak tina perkara nu dimurkai ku Allah. Kenapa datang bencana di Indonesia? Itu karena ada yang mengondang. Saya punya saudara. Saudarana rada ngetren. Ngaranna Bang Haji Roma Irama. Eta teh dulur sanini jadi mahna bogan ini aing ge bogan ini. Saya telepon, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Sehat Bang Haji?" "Alhamdulillah." "Bang Haji, ada apa?" "Kenapa Indonesia banyak bencana?" Malah ngalagu Pak Kuwu. "Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya." Pan Oma mah kudu muriang.
Kenapa lagi Bang Haji? Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa di zaman sekarang. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, loba ngaku Islam tapi tara daek so. Gak pernah solawatan, mengharamkan muludan, mengharamkan rajaban, berjamaah solat mangan duaan. Lamun geus nginjem duit, teruskan ulah laguna. Kasinggung moal, melotot moal, katukang kirid. Tuh nya cai ge kasinggung mulai. Nginjem na sajut, mayarna 2 jut. Mayarna dicik 2 tahun, majarkeun mah ngomongna nulungan, padahal mah nyiksa teu. Nginjem 1 juta cair 800, mayar 1,5 juta, telat mayar di bunga, nyiksa tante. Nyiksa nginjem wae. Di lembur aing mah loba ibu-ibu teh poe Minggu ngariung jeung Bang Emok. Aya tadi dia Bang Emok. Loba. Katingali ku aing sok ngautang Bang Emok mah tiungna kita dekeun lempeng nyengsol we sia mah. Ih diomekeun engke deui sia ngomekeun anak kanyawan ku aing. Gitu. Masya. Ayana boga hutang ka Bang Emok. Ya Allah dulur abdi di Pasaleman di dieu Tanjung Ano mudah-mudahan loba rezeki jang mayarna. Geus lunas ulah nginjem. Kos budak paur zaman ngariung. Sumpah nasabah. Aku berjanji bayar hutang tepat waktu. Bila temanku tidak bayar nanti aku bunuh. Dipaehan babaturana para saya gara-gara hutang Bang Emok. Naudzuh. Nu kadua memakai masker sancan aya corona urang geus dielingan ku Kanjeng Nabi anu mulia salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena bisa menjaga mulutna. Naon maksudna? Ya sameme aya corona ge urang geus ditah make masker. Ngan maskerna masker majaji. Masker naon? Nu kaluar tina bibir supaya ulah nganyeri dulurna. Ditutup ku masker hakiki, masker aturan pamarentah. Nu simpen dina ieu. Tah 2 masker eta teh penting. Ngan ayeuna misalkan geus norma cek pamarentah, bebas tina menggunakan masker ge hek teh teuing. Tapi masker majaji tong diresotkeun. Apa yang keluar daripada mulut kita jangan pernah melukai hati saudara kita. Betul? Mentek orang Bogor mah rada kasar paku cenah ikuna corona yang salamet tina congorna teh degeun salamet. Pan congorna tatangga teh bahaya ih. Datang kanu hajatan kondangan can beres tapi kayak mah can beres ngomong kanu hajat. Ece tadi kondangan dahar jeung naon? Jeung helm. Ih helm naon? Helm teh endog dibelah 2. Siapa ngeunah keneh ngadar endog dibelah 2 aing masalah nyokot ngadahar teh nyokot nu gede sugan aing teh daging goreng laja goblokna teh. Da sia nyokot laja kunaon nu hajat diomongkeun. Sok lo bating niangan kagorengan bat. Nu katilu mencuci tangan. Tuh cenah kamari jujur cing sok kamari keur aya bansos. Aya teu nu ngagoreng RT? Aya teu? Buat rebing ceuli RT. Di lembur aing mun aya bansos RT muriang pokona. Ibu-ibu teh ngomongkeun, percuma aya bansos ge bansos mah ku RT dibere ka dulurna hungkul." Aya nu ngomong kitu aya. Awas sing inget karena Purwadaksi Purwawitan daksina wekasan memang nu nyodorkeun RT distorkeun ngaran ka RW ka bapak kuwu ti kuwu ka bapak camat ci camat ka bupati ti bupati ka gubernur ti gubernur ka presiden mikeunkeun data sa Indonesia teh teu hese nu ngagerakeun leungeun presiden teh saha Allah. Lamun can menang urang bansos memang can aya rezeki ti Gusti. Geuning aya geuning kolot baheula nasihatna nya mau pahili bagjama mau pala geus diatur tidituna bapakku anu bager. Biasanya mun ngomong gitu sok naik kubu biasana ieu nya. Kamari aing di Cidahu tah Cikuningannya kitu tah kuun teh naiknya. Sugan gitu biasana namun teh biasa mah biasakeun weh. Geus diatur tidituna bapakku anu kasep anu mana
Bapak kuwu anu bager kieu aang balap muda hayang tepang Bapak kuwu. Bapak kuwu keur lempang di jalan alhamdulillah. Masya Allah. Bisi kuwu rek dibaturan ku camat teu nanaon. Ring malain mehen tangan ngabejaan we supaya adil isukan merek aing merenya. Aduh ya Bapak kuwu videokeun Bapak kuwu mah memang Tanjung Anom paling bager paling kasep. Alhamdulillah. Warna biru kuwuna. Suganti Bapak camat mah warna beureum. Alhamdulillah. Bohong heureuy pada main kikituan teh heureuy Pak kuwunya ke dibalikeun deui lah ka pamajikan aing. Poho eta mah dibalikeun dibikeun beunanya. Doakeun Pak kuwu sing berkah amin. Tadi Kang Ustad Ato ge cenah bagus Kang kuwuna luar biasa geus 2 periode alhamdulillah. Atuh lamun teu luar biasa mah kuwuna moadaekeun masyarakat datang ka dieu bener teu? Geus urang ulah sok ngagogoreng pamimpin anggur jadi rakyat mah doa. Insyaallah baik jamaah nu muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang merdeka tanggal sabaraha? Tanggal baraha? Sing bener jawabna ulah ku si kabayan. Si kabayan ku si Abah, kabayan. Aya naon bah? Sia ka dieu. Aya naon ka dieu? Heuh aya naon? Sia bener hayang kasih iteung. Hayang coba nyanyikeun lagu teks naon lagu proklamasi Indonesia. Oh sia bah ngalagu si kabayan. 16 Agustus tahun 4 salah sia teh goblok. Atuh babahna ulah ngomong cicing. 16 Agustus tahun 4 salah. Abahna cicing sok aing cicing bener si kabayan dasar ge 16 Agustus tahun 45 besoknya hari kemerdekaan kita. Oh palingan besoknya berarti tanggal 17 Agustus tahun 1940 dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indo. Di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Ieu teh lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ibu kunaon urang merdeka ku Allah diberi anugerah tanggal 17 padahal dulur jamaah sadayana sate acan tanggal eta dulur jamaah sadayana kirang langkung lamun telepat hapunten bisi lepat dulur jamaah sadayana tanggal 9 Agustus tah dulur jamaah sadayana Jepang yang sedang menjajah Indonesia kurang langkung pan orang dijajah ku Belanda bara tahun 350 tahun dipindahkan tah Belanda eta eleh lain ku urang ngan syariat memang urang tapi urang masih kene di bawah kendali nu ngaranna Jepang. Indonesia dulur jamaah yang merdeka tapi ku Allah diberi ujian yang sangat luar biasa Kang. Hayang merdeka kurang lebih 350 tahun dijajah ku Hindia jeung Belanda. Dulur jamaah sadayana samemeh ku Allah berikan anugerah kemerdekaan ternyata datang ujian deui naon datangna tentara Jepang tapi lain jangan lawan urang tapi jangan lawan Belanda. Kenapa? Karena Jepang pun nafsu ingin menguasai Indonesia. Diajarkan rakyat Indonesia berperang ke orang-orang Jepang. Tujuanana lain naon supaya diadu domba Jepang teh naon Indonesia rakyat Indonesia supaya ngaberontak karena Belanda na eleh ku Jepang ngajajah orang 3 tahun setengah. Luar biasa dulur jamaah sadaya datang anugerah ti Allah. Orang-orang Belanda teu narima diusir ku Jepang bebeja ke Amerika sekutu-sekutu mereka. Akhirnya tanggal 9 Agustus atau napi tanggal genep Agustus jamaah sadayana kota terbesar di Jepang Hiroshima jeung Nagasaki dibom ku orang-orang Amerika ku orang-orang sekutu sehingga kabeh tentara ayang nu aya di Jepang otomatis ditarik mundur ke Jepang untuk mempertahankan negarana. Indonesia kosong kekuasaan. Lamun rek merdekakeun tanggal 10 ge bisa karena tanggal 9 ieu geus kosong kekuasaan ieu Indonesia. Tapi luar biasa hasil istikharah para ulama dan tidak lebih luar biasa para pemuda anu dipimpin ku Khairus Saleh ngamajukeun ka Soekarno Bung Karno ngangsulkeun gerak merdekakeun Indonesia, gerak bacakeun teks proklamasi Indonesia supaya Indonesia merdeka. Moto orang tua kita dulu hanya satu, merdeka atau mati. Lamun teu merdeka mending paeh, lamun teu paeh maka Indonesia kudu merdeka. Itulah orang tua kita. Maka wajar setiap setahun sekali kita mengadakan upacara besar hari raya ulang tahun Indo. Nunggu Senin oke orang sok ngibarkeun bender.
Entak awas ya ngaku di Indonesia cicing embung ngibarkeun bendera di hareupeun imah naudzu. Sing ingat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengucapkan hubbul watani minal iman. Cinta akan tanah air adalah sebagian atau aplikasi daripada bukti kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahlal waton yahlal waton yahlal waton hubbul waton minal iman wala takum minal hirman idhadu alal waton yahlal waton yahlal waton hubbul waton minal iman wala takum minal hirman idhadu alal waton. Indonesia biladi anta unwanu fahamah kullu mayatika yawma tabi'an yalqa imama kullu mayatika yawma tabi'an yalqa imama. Yahlal waton yahlal waton yahlal waton hubbul waton minal iman wala takum minal hirman inhadu alal waton. Yalal waton yalal waton yalal waton hubbul waton minal iman wala takum minal hirman inhadu alal waton. Indonesia biladi anta unwanul faqamah kullu mayatika yawma tabi'an yalqa himama kullu mayatika yawma tabi'an yalqa himama. Kusapa hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Lal waton ya lal waton ya lal waton hubbul waton minal iman wala takum minal hirman inhadu alal waton ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubbul waton minal iman wala takum minal hirman inhadu alal waton. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tanggal berapa kita merdeka? Tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun kurang pikir bolak-balik tanggal 17 Agustus aya dua angka yang sangat luar biasa. Nuka hiji nyatana yusilu ila ilahul wahid, nandakeun angka hiji teh yen tak urang dimerdekakeun teh kusaha ku Allah Subhanahu. Maka tinggal dina teks perundang-undangan Indonesia naon jamaah sadayana berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dia pentingnya dulu jamaah sadayana di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 dan milad desa Tanjung Anom nu ka-40. Luar biasa, mudah-mudahan Tanjung Anom semakin berkah, amin. Bapak Kowo sing uninga umur 40 teh di mana baginda tercinta Sayyiduna Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus ku Allah menjadi rasulna Allah subhanahu. Mudah-mudahan ieu ciri datang nanti Tanjung Anom, insya Allah Indonesia akan semakin berkah dan maju. Tanjung Anom melahirkan orang-orang yang berkualitas, yang cinta Allah, cinta agama, jeung cinta kana negara, insya. Mudah-mudahan masyarakat sing barokah, amin ya robbal alamin. Maka pantas Kang kita mengadakan 17 Agustus memeh engke isukan aya perlombaan manusiawi eta mah ibaratna contoh zaman baheula. Urang heula ayeuna ngaji heula, urang tablik akbar heula, urang doa bersama heula, kita zikir dulu. Kenapa? Untuk mendoakan para pahlawan. Jeung ieu dulur jamaah sasaur Kanjeng Nabi, malam yaskurinna lam yaskurillah. Orang-orang yang tidak bisa berterima kasih terhadap manusia sarua jeung teu bisa nganuhunkeun ka Allah. Lamun urang poho kana jasa kana pahlawan, maka urang sarua geus poho kana nikmat syukur ti Allah Subhanahu. Pan hikmahna ayah haul akbar para pahlawan ku ayana tablik akbar ayeuna. Besok kita merayakan hari ulang tahun sekaligus hari ulang tahun desa Tanjung Anom di dieu. Ieu teh supaya jadi cukang lantaran urang sayangemutan ka urang diri sorangan isuk jaganing pageto. Ayeuna para pahlawan geus dikubur, urang anu neruskeun perjuanganana, urang sing emut urang parua sarua pasti bakal nuturkeun para pahlawan nyatana tilar ti alam dunia. Benar? Urang bakal maot apa moal? Maut moal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti bakal mati. Nu hirup mah bakal maut mati. Bakal maut moal. Geuning kolot baheula nya lamun keur ngais orok geuning sok aya ning bodag ningal ini ya mun keur ngais incuna. Sok diintip wae ini. Lain ngintip nu mandi, saya ngintip ini keur ngais incuna kieu we. Ih, bari ngais orok teh kieu nya hayun ambing. Di ayun mah ayo kaseta ruksak eta. Di ayun ku samping incu ma tah gerabobo pan eta sanina pawayangan teh kos kitu nya geunaheun pan aya seni calung Indonesia mah betul aya degung panyamun santri mah hadroh terbangan qosidah santri tah cerawis. Di Bogor mah ece ngora keneh. Berarti di mah geus kolot marawisnya. Mak berarti nya. Di aing mah ngora keneh di Bogor mah ece cerawis ngaranna teh. Cerawis Caca jeung Caaci. Mun santri mun hadram pan kitu lah mun degung mah dem. Rumah tangga jeung manehna Bapak Muspika nu karak datang anu bager. Tuh eta seni Sunda mah mun santri mah solawat make hadroh aiga solawat mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad lil ihya wa ila idinil islam wa tuhammisu bihal jihad lil ihya wa ila idinil islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi turhibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad lil ihya wa ila idinil islam wa tuhammisu bihal jihad liyya wa ila idinil islam wa idhari syairi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa idhari syairi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim
sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi Salatan turabidu wa tunashifu wa tuhammisu biha jihadiyah wa ila dinil Islam wa tuhammisu biha jihadiyah wa ila dinil Islam. Allah Allah Allahu Allah sabit wangsur ahla jam'iyah jam'iyah Nahdlatul Ulama li ilahi kalimatillah. Allah Allah Allahu Allah sabit wangsur ahla jam'iyah jam'iyah Nahdlatul Ulama li ilahi kalimatillah jam'iyah Nahdlatul Ulama li ilahi kalimatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. sallu alaihi Salatan turabidu wa tunashifu wa tuhammisu biha jihadiyah wa ila dinil Islam wa tuhammisu biha jihadiyah wa ila dinil Islam. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Keningnya ini sok lagu kositunya. Anu lagu Sunda Baya aya budak mewek tadi aku aya ge aya. Budak keur mewek anak taha celik ae nya. Anak taha pan anak manehanana beureunya. Anak tati tu tatep-tatep teuing nya. Ieu mah ti tatep ti laja ti embe ti ucing. Kai di kabudak-budakeun nya. Anu parah mah lain eta paku kadang-kadang ibu-ibu teh nya budak mewek lain direpehkeun malah diajakan TikTok budak teh. Budak keur mewek lain kitu sia teh kieu bener mah itulah kolot gelok. Gara-gara main TikTok budak etapan kuat mewek, petani tangka cau beak tangka cau gara-gara salam dari Binjai. Komo di Bogor mah enak tetanggaan jeung Sudirman Citayam eta aduh geus riweuh pakueuh eta pacamat riweuh eta si Jeje jeung si Bonge. Dekat viral eta si Jeje jeung si Bongenya Masya Allah. Ai kreativitasnya mah pemuda silahkan bagus saja ngan kunaon nu dipiralkeun teh nu nararongklong lain santri nu keur ngaj. Lain orang-orang yang berjasa memerdekakan Indo, yang orang anu naon ngangkat martabat nama baik Indo. Manu karar itu usingna gitu puguh, awakna gitu bisa tegap kieu taki, oh ya gue gituan. Nama siapa? Roy. Ini siapa? Jeje. Pacaran ya? Iya. Gimana rasanya pacaran sama Roy? Selebel. Awas eta anak orang nepi kari itu ayeuna selebeh-selebewan. Nah ozo ya kolot mah resep Sunda ku seni ngaeskeun budak oge. Cincang keling manuk cingkleng mah da cindeuten los ka kolong Bapak Satar mah. Apa lagu eta apa? Cing kompak bantuan cing cangkeling manuk ke cingkleng. Kudu lagam gitu berarti nya. Los ka kolong Bapak Satar. Apaan lagam eta mah? Eta lamun diartikeun nasehat di kolot urang Kang. Cing cangkeling cing urang Tanjung Anom jeung sim kuring hayu babarengan urang geura areling. Geura aribadah berang jeung peting kadatung api ngajaring ulah hirup lang ling ling sing sering hudang ti peting Bapak RT anu bager
Ulah RT mah ulah naik karunya gajina leutik. Sing sering hudang tapi katingali kusim kuring bapak-bapak karasep ibu-ibu garelis ke mah tukang hudang jam 3 ki hungkul geus ki mah eta make kolor heula sia teh ka geuleuh ki molor we di dinya ka geuleuh najis amit pawan baru hangseur aing di jalan tadi. Maksudna teh hudang ti penting teh ibadah sol. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ibu hayang boga makom nu mahmud darajat anu luhur di sisi Allah hayang. Hudang tengah pet fatahajjad bihi nafilah ngorejat dina waktu eta nafilah teh salat sun. Salat sunah naon Kang? Kumaha kaperluan ece hayangna. Kan kata sahabat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun sholla. Rasulullah sallallahu Kang lamun cek sahabat lamun Rasul katingali keur boga masalah, Rasul keur aya kabingung sok buru-buru gagancangan nalaksanakeun sol. Maka ibu salatna terserah ece yang salat naon dina waktu penting. Akang abdi mah hirup teh asa dihina wae ku tatangga, salat tahajud supaya dimuliakeun ku Allah. Lain abdi mah aya kahayang teu daekeun laksana salat hajat. Ieu teh loba corona Kang, salat tolak bala. Abdi mah rumasa loba dosa, salat taubat. Abdi boga anak parawan dipikaresep ku dua lalaki kudu nu mana nu alus jang panak abdinya Kangnya, salat istikharah. Abdi mah hayang ka neraka, tong salat cicing weh. Moal teu ka neraka teh salat mah tenang we lah. Lain cenah Kang abdi mah hayang loba rezeki, salat duha. Abdi mah hayang rezekina teh langsung salat mayat sia berarti. Naon nu eueuh atuh di urang malah geunahnya. Pilang barace salaki keur di sawah ece amparkeun sajadah, salaki keur macul ece ruku, salaki macul ece sujud, beres macul salaki diuk nagalengan hadapeun tatangkalan. Pamajikan ngangkatkeun dua pandangan. Allahumma in kana rizki fisama ifangzirhu. Ya Allah, kalau memang rezekiku di atas langit, turunkan ya Allah. Kalapa murah kabeh. Buleudog cos salakina Allahu Akbar enaon ieu cenah. Tapi eta kalapa diinum bae caina kuno jadi salakina dadak sakala eta salakina geus nginum cai kalapa sakti mangguling tetesep jadi kuit ganti sukma kadange dewa gagah eta salaki sanggeus nginum cai kalapa ku gagah-gagahna kumisa sagede galengan. Lamun kumis sagede galengan, sagede kumaha biwirna coba hayo. Sagede sawah meureunannya. Macul deui seger deui tong pa. Pamajikan ngadoa deui. Wa in kana fil ardi faharizhu. Kalau memang rezekiku di dalam tanah, keluarkan ya Allah. Belut ngarajo sorangan. Insya mudaek tahajud keur kesel ka salaki aral hirup prieuh eueuh ragap taya teh semplek dincak semplak heureut pakeun pusat ban kokoronyo sobalang sakrosa aral ka salakina ngaudangkeun tengah peuting bapana hudang si ngaganggu we batur keur hees oge hudang heula sakedeung aya naon baturan tahajud biasana ge sorangan sieun siap tunduh oge lah. Bapana wudu, pamajikana wudu, beres wudu tahajud duaan, beres tahajud salaki ngangkatkeun dua pandangan. Ya arhamar rahimin arhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ditepak ku pamajikanana. Akang, aya naon geulis. Izinkan malam ini aku yang berdoa. Kunaon, sia mangga doa tara diijabah. Mun kitu, buktina balang sakoe belegug. Akang mundur. Aisyah bisa gitu, bisa aing mangga doa. Cek saha pernah diajarkan ketua MUI desa. Cenah lamun ngadoa yang diijabah kudu sungguh-sungguh dalam berdoa. Buktina teteskan air mata. Ceurik kan ngadoa teh ceurik. Kunaon kudu ceurik? Budak minta duit bari ceurik dibere. Tapi bener sih sok budak kurangnya. Mama yang jajan. Oh wah jajan wae sia teh. Jajan mah. Oh wah. Jajan. Tah sia mewek wae tuh. Terus mewek mah dibere. Kumasangkan ngadoa bisa cerik, kudu ngartikan doa anu dibaca. Maksudna, robana hartosna naon, atina hartosna naon, fidunya hartosna naon. Pan akang marumasa jelema bodoh teu bisa bahasa Arab neng. Ku Sunda we ka ngadoana. Emang meunang ngadoa ku Sunda? Meunang. Allah mangartieun ieu. Daripada maneh robana teu kaharti ku sorangan.
Ya gatara ngomong wae, atuh yakin ngajak ngobrol wae belegug. Pamajikan diharap salaki di tukang, akang siap, oke. Cerik kang, kumangke aing cerik nama. Pamajikana mewek sorangan. Ya Allah, ya Rabbana. Salaki nang ngintip, wah bener mewek. Tengah goda wae belegug. Ulangi deh ya Allah digoda bieu mah. Si gelo doa ulangi deh mah. Ya Allah ya Rabb, dipikir dibulak-balik. Cek salaki naing kakarak ngadenge doa kieu. Dipapai dirasa-rasa. Bener ya Allah abdi mah teu bohong. Rumah tangga Gusti tiba lajeng manehna teh jelemana ieu ya. Cek salakina sama aing dibawa belegug. Ti mimiti bobogohan nepi ka loba anak ya Allah. Balangsak. Cek salakina najis ya amin oge. Saya ngadoa sama nyinggung aing belegug nu kitu mah. Cek salakina neng mundur. Aya naon Kang? Pergantian pemain. Maksudna akang nu ngadoa maneh nu amin. Akang make bahasa Sunda moal aing mah Indonesia. Kenapa Kang? NKRI harga mati. Woi akang hebat, iya dong. Bener sarakina sarwa geblegna tengah peuting. Siap neng, oke. Ngajarit maratan langit ngociak maratan jagat. Iya salakina tengah peuting hareupeun pamajikanana. Tuhan penguasa jagat. Pamajikan nongkrong. Aing amin ulah ieu nya. Terimalah doaku ini. Cek pamajikan rek amin asa wauh aing. Berikan kasih yang ku cinta. Cek pamajikan asa pernah ngadenge di nu hajat aing mah ieu mah. Hidup yang penuh bahagia. Gelo sama dangdut. Bukan aing teh doaan gelo sama. Naudzu sering hudang ti peuting teh salat tahaj. Sabab isuk jaganing pageto manuk cingkleung bakal loskak. Bakal lepas nganu harti ruh nu aya dina awak urang akan terlepas mudah-mudahan urang sadayana yusilu ila ilahul wahid. Ieu acara proklamasi besok kita ulang tahun teh dipake eusih laku pangajian cirining urang teu poho yen ta urang merdeka teh anugerah ti Allah Subhanahu. Aya angka 7 naon Kang? Wajar angka dunia 7 mah. Angka nu selalu dipake ku umat manusia. Anu bener Kang sok sapoena saminggu bara poe. 7 poe, langit bara lapis, bumi 7 lapis. Ece ngariung aya acara naon sih keur nujuh bulan. Eta si Ece mewek kunaon salakina karak 7 poe maot. Aduh pusing 7. Pernah ibut 8 keliling teu? Eta mah hartana moal beak nepi ka 7. Dasar aki-aki 7. Lah puyeng mah ubaran ku bintang. Eta 7 deui nya. Masya Allah nandakeun mangkana hasil naon perjuangan orang tua kita dulu para pahlawan. Mudah-mudahan para pahlawan ditempatkan di tempat yang sangat mulia di hadapan Allah, amin ya rabbal alamin. Isukan pan aya perlombaan aya panjat pinang, betul, aya balap karung. Eta teh kabeh siloka gambaran panjat pinang teh. Panitia nyieun naon perlombaan panjat pinang. Tangkal pinang nu sakitu jangkungna di puteran gigirna eusina hadiah. Tapi anger we pangluhur-luhurna mah lain hadiah, tapi bendera merah putih. Eta tangkal nu sakitu jangkungna dileueuran make gemuk, dieuleurang make oli, nandakeun hayang ibarkeun bendera teh harares. Sok di dinya mah akhirna kabeh masyarakat di Tanjung Anom naon nyebutkeun aing yang miluan hayang menang hadiah. Cek panitia silakan ambil hadiah, cuma syarat apa? Kibarkan dulu sang-sangka merah putih di atas pohon pinang tersebut. Siap. Geus kitu mah pertama mah nafsu baheula mah masing-masing. RT maju, RT taek 2 kali lengkah nyorodot gudebreg bawa ka Cimande potong sukuna. Ustad maju ketua MUI, awas aing mah MUI. Kiai mah loba doana, cekel tanjat pinang, maca hiji bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul. Naik ustad nyorodot ku hiji boge tama.
Datang akhirnya kumaha bingung kabeh ngariung. Yeuh, urang lamun hirup sewang-sewangan moal bisa ngibarkeun bendera sakitu luhurna eta tangkal. Terus kumaha? Ayeuna kita bersatu padu, heuyeug leungeun antai tangan, urang babarengan keun anterkeun saurang supaya naik ka luhur ngibarkeun bendera. Siap, saha nu di luhur? Ustad weh. RT dihandap. Cek Ustad Irade ngajejak RT yeuh. Da moal ngambek kitu mah dijejak oge bener teh. Mitoha dihandap, minantu di luhur. Cek minantu, yes. Pelit mitoha aing. Irade ku aing dijejak di hitutan ku aing. Da moal ngambek atuh keur kitu mah nya. Masya Allah, mantak uing mah palura pakuhun nepi ka ayeuna ge uing pangbung-bungna aing miluan Panjat Pinang. Non sabab nu gede pasti dihandap urusanana aing. Najis aing potong awak aing harita. Masya Allah ditaekan. RT mertua nangkep karena tangga pina sok cuk minantu ama naik siap mah hampura sieun teu sopan eueuh teu sopan nu kieu mah nu penting urang merdeka kibarkeun ku maneh bendera di luhur siap ama dijejak mitoha ngeuna kata atuh goblok-goblok lah laura sia ulah kadinya atuh setan aduh eta mah incok aing setan cicing cek RT cicing setan aya meunang bung cicing Allahu akbar murag kabeh Masya Allah nu naik kabehan apa saurang nu naik kaluhur kabehan apa saurang? Saurang. Patunce-tuncena babarengan. Tapi nu naik saurangan. Dan tiluan opatan bisi murah. Saurang we cukup naik. Geus nyence di luhur. Memeh nyokot hadiah. Kibarkeun heula bendera merah putih di atas tangkal pinang di pangluhur-luhurna. Ciri urang geus meunang geus merdeka. Tah hadiah teh ciri kekayaan Indonesia. Kudu kumaha sangkan urang kekayaan Indonesia beunang ku rakyatna. Maka di luhur alaan alung-alungkeun ka handap. Ulah nafsu teuing di luhur. Aing mah moal babage ngajedog di luhur. Seprit dihakan. Pokal hakan, woi alungkeun aing atuh. Ye cicing ah. Aing nu di luhur sia nu riweuh. Ye pancet teh kaluhur teh gara-gara aing. Nu sia deui nganturkeun aing baheula. Nah, sia mah atuh alungkeun ke heula ah. Ieu di luhur we nya se. Hati-hati, betah teuing di luhur, nu dihandap teu narima. Lah pusing-pusing teuing urang oyageun tangkal pinang, rubuhkeun usaha nu ngarubuhkeun nu dihandap. Hati-hati para pamimpin lamun teu adil, anjeun bakal runtag ku rakyat anjeun sorangan, betul? Namun geus jadi pamimpin si inget kanu dihandap, betul? Mudah-mudahan kumiladna ieu Tanjung Anom, mudah-mudahan desa Tanjung Anom tambah berkah amin. Kumiladna ieu Indonesia semakin jaya amin ya robbal. Pulih semakin cepat, bangkit semakin amin ya robbal alamin. Jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tinggal we ayeuna. 17 Agustus 1945 di mana dibacakeunana di Pegangsaan Timur. Pegangsaan Timur. Maniku kaparengan etanya Kang bumina Bung Karno teh di jalan Pegangsaan Timur. Sok lamun dipikirkeun, pegangsaan pisakeun hurufna, pegang jeung san. Ai kata lain daripada manusia naon dina Al-Qur'an? Insan. Pegang artina cek. San urang teh manu Timur, urang Indonesia adat urang ngiblatna lain salah salat, adat urang istiadatna ngiblatna ka orang timur. Ulah sok miluan adat-adat ke barat-baratan. Hati-hati para pemuda, ulah dieusi ieu kemerdekaan ku mabok-mabokan, betul? Sok aya geuningnya budak ngora mabok-mabokan, judi-judian, main judi slot dina HP. Kuat beak duit kolot. Aya nu sok main judi slot. Depok teh. Awas hati-hatinya. Wah cenah Kang Sugan we atuh Kang adu nasib tina main slot teh Sugan jadi beunghar. Tidak ada ceritanya orang judi mbah jadi beung. Aya laguna ge baheula judi. Kurang kompak. Ulah ngajawab tet, jawabna judi heula karak tet. Judi tet gitu tah. Judi. Eta yang nyebut tet keneh wae teh. Judi heula sakali. Siap. Judi tet, itu bagus. Ulang ini. Judi tet menjanjikan kemenangan. Judi tet menjanjikan kekayaan. Bohong, kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya itu awal dari kemiskinan. Judi
Sugan we sia balik ditanya ku salakina Masya ngaji menang naon? Tet. Oh, Masya. Wih mah hampura rada resep ka Oma Irama teh mati leuleuk keneh beneran. Resep hebatna haji Roma Irama itu saya berikan apresiasi senina teh hebat. Seni dipakai dakwah, betul? Eta hebatna Oma Kang. Eta. Tetangga maot nyeun lagu Oma mah gali lobang. Tetanggana maot eta. Gali lobang. Eta hebatna Oma. Masya Allah. Cuma punya ciri khas dina ngomongna. Mang Haji sehat? Alhamdulillah. Itu Oma hebat laguna teh aya we. Mentak sim kuring baheula Pak Kades Pak Kuwu biasana mun 17 Agustusan teh lamun teu aya pangajian kadang-kadang sanggeus pangajian isukana teh lamun eueuh wayang pan wayang mah rada mahalnya puluhan juta beda jeung uing kajian 15 juta oge kitu misalkan. Ieu mah ngabejaan misalkan gitu nya. Lamun kurang nyabu ka dewe tambahan deui saeutik deui. Tuh nyabunya lamun eueuh jang duit wayang golek sok ngayakeun layar tancep. Resep eta filmna teh Dono Kasino Indro. Terus Beri Prima jeung Apen bangun. Teuing si Apen geus bangun cenah ayeuna tah. Nu terakhir eta Kang Oma Irama kemerdekaan resep. Memang ke film pahlawan teh Oma Irama heula. Musiknya terdengar Oma mah ciri khas. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Ketepak Oma datang naik kuda. Ketepak jeng 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 jeng. Ketepak. Suara naon tah? Suara uing, suara kuda siapa doang. Wah parah sih mah yang jauh-jauh di Bogor disebut kuda ka dia mah. Yang kamari ceramah di Cidahu, Cihideung Hilir tak Kuningan. Suara non ibu, suara ustad nuturkeun kuda gitu dah. Jadi suara teh kuda. Eta Oma turun tina kuda ditembak ku musuh dus. Astagfirullahaladzim. Kau berbuat zalim pada diriku. Kedolimanmu biar Allah yang membalasnya. Assalamualaikum. Mangkat dewe naik kuda ketepak. Oma mah ditembak teh istighfar teu ngambek hirupna teu dendam. Bagus teu film gitu. Bagus film teh dendam. Tokos film-film ayeuna Ikatan Cinta. Itu anggeus tapi ayeuna aing 4 tahun nonton. Kesal sugan aing teh kaluar ti penjara si Esa rek taubat. Si eta mah jahat we. Goblok si Esa eta. Kesal aing ka si Esa jeung si Riki teh duaan jahat tah goblok tah. Si Riki tanya si Esa boga anak si Kesya ngapuna anak si Nino pada anak si Riki. Maing teh nyao. Untung dicerai ku si Nino kamari si Esanya. Kok aja ngomongkeun TV di dieu nya. Masya Allah. Orang mah orang timur ngiblat adatna dalam artian punya akhlak, punya tata krama. Maka sekarang inti dari yang saya sampaikan, yuk ngeusi kemerdekaan. Dengan cara apa kita mengeusi kemerdekaan? Kumaha carana? Dina milad nu ka 40 tahun ieu anu ieu naon Tanjung Anom supaya leuwih berkah. Maka satu-satunya jalan ti Allah geus dibere dina Al-Qur'an. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Hayang dina milad nu ka 40 ieu Tanjung Anom tambah maju hayang. Hayang dina milad nu ka 77 tahun ieu NKRI semakin jaya hayang. Syaratna 2, cek Allah jikalau saja penduduk negeri ini amanu hiji orang dia kudu iman ka Gusti. Wattaqau dan bertakwa kepada Allah. Allah keur urang orang Islam berarti tuturkeun ajaran Islam sing bener. Ulah kudu ngaganggu agama nu sejen. Ingat kita punya tali persaudaraan. Cek ulama aya hiji nu ngaranna ukhuwah Islamiyah, nu kadua ukhuwah insaniyah, nu katilu ukhuwah watoniyah. 3 persaudaraan ini harus kita jaga. Nu kahiji ukhuwah Islamiyah jeung sesama dulur orang Islam ulah sok silih gorengkeun, ulah sok silih gorengkeun jeung tetangga, sing akur jeung dulur, silih bera jeung baraya, ulah parasea jeung tetangga insya. Ma aya panjelema teh kadang-kadang jeung tetangga teh pasea weh. Batur meuli motor gering saya mah. Yang status motor menang ngahutang, ngagerung gas lagi angsuran angsuran laksana ge kiridit. Kaciri jeung balangsak mah panto imah nage cekrek malarat. Panu beunghar mah lurah kuwunya camat imana teh plaktuk goblok.
Plaktuk gablek di tetangga aing eta di lembur lurah di uing di lembur di Bogornya imana teh plaktuk gablek dapurna korek di Bogor tapi di mah henteu nya alhamdulillah masya Allah batur meuli TV gering dirawat muriang dirongsen ku dokter bijil petaronon foto rongsenan bingung dokter kunon ieu foto gambar TV sing horeng hasud kata tanggana uduh sing akur jeung dulur tong jauh-jauh ting we heula nya urang akur jeung dulur sakasur geus we ulah wakaheung ngamerdekakeun mah nya insyaallah hak babarengan urang insya ngan urang merdekakeun heula we dina rumah tangga loba keneh teu salaki nu sok dipolototan ku pamajikan loba keneh henteu berarti can merdeka tah lalaki nu kitu aya awe nu sok masih nyolotot salaki aya tah penjajah teh ieu berarti tapi intinya cek paku ogenya orang-orang Tanjung Ano mah wanitanya ibu-ibunya pada soreha bae ama lakinya alhamdulillah ngan syarat cenah Pak Ustad lalakina teh kudu loba duit wae ibu mah bagian we loba duit pipina ge diwedakan make Wardah Wardah nu bagus mah ayeuna SR12 ceu man mahal 150 hargana namun Wardah kan 35 mun Pixi 20 lamun pons 38.500 mun ngahutang 80 hargana teh hayang murah tapi bodas tah tarigu we saparapat panonna ge diset biwirna dilipenan kelekna ge disemprotan ngomongna ge mani caca delan cadel ogo salaki tos gajihan awak disemprot supaya salaki bunga ulah dipoto aing keur kieu mah sia teh. Sia mah nyokot fotona padu wae. Aing pas nu gelo. Ya, saya itu Pak Lurah, saya tidak punya YouTube. Saya tidak buka YouTube uing mah. Ngan ceramah di mana werek direkam heug teh teuing da ceramah uing mah lempeng. Insya dengan kitu tah tukang fotona aing keur calangap keur kieu. Sok we na bener sok aya lamun panitia teu menta Kang minta foto teu menta asa nyokot kitu. Aing keur kieu coba di kieu di foto. Nggak tak budak hadro foto main berkiu lah gitu. Eta mah kada seueur margi di kumbang gapoe di poe tara. Salakina datang ge ogo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang, aya naon geulis. Seminggu lo kita berpisah. Kenapa? Itu terlama bagi mama. Kunaon? Hono idandu limpap. Naon hono idandu li dan Aisyah sono kacidari ndu sekali. Apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak Roma. Apa buktinya kau rindu pada aku Rika? Encing encat nerok engka. Naon? Encing encat nerok engka. No Aisyah kancing ngecapat andra guys muka. Naozo aya awenok itu aya bagerna keur loba duit doang aya merdekakeun salaki di imah insya ibu hayang ke surga. Wanita ke surga syaratnya 3. Yang pertama nurut ke Allah. Yang kedua nurut ke Rasul. Katilu nurut kanu jadi salak. Kumate ke surga na babari. Awe mapan surga na ada di telapak kaki suamui. Maka lamu di mana salakina jong. Antep anggap we tendangan di surga. Wah geblek nu kitu mah kekerasan dalam rumah tangganya. Ece kumaha teu ka surga atuh awe mah. Lamun pamajikan daek nyium tarang salaki pahalana sarua jeung nyium hajar aswad. Komo mun salakina hideung mah. Anggap we boga Ka'bah jadi imah. Bari ngecelok teh, bari nyium teh ye tawaf heula. Labbaik Allahumma labbaik. Insya malah ibu punten yeuh nya urang kudu bisa nempatkeun ibadah hablum minallah jeung hablum minanas ye nya. Lamun aya urusan jeung Allah tapi sifatnya sunnah berbenturan dengan suami wayahna heulakeun salaki. Tapi nu sunnah ye nya lain wajib punten, lain wajib nu sunnah. Contoh duha, duha sunnah apa wajib? Sunnah. Ece keur duha. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salakin grog geulis akang hayang ka sawah pangjieun kenci kopi. Batalkeun. Batal. Lumpat heula jeun kenci kopi. Lokos nu heueuh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Geulis akang hayang ngopi. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirata kopi neng tol mustaqim. Tah salah kitu teh nya salah. Mending suguhan heula salaki heula batalkeun duhana lumpat ka kamanan ka dapur bere jeun kenci kopi. Kakang Gatot Kaca. Mangga Kakang Gatot Kaca geurang ngaleut nuhun geulis nginum salakina teh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha Kakang Gatot Kaca rasana? Eueuh rasaan. Biasana emang akang nginum naon namun di panggung nginum susu biasana mah. Tapi ya aing ningali dina cai bisa jadi lagu ya. Dele China 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 dele China 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 dele China 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 dele China 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 herang. Itu naon aya tuh Pocari Sweat oge aya nya larutan oge aya alhamdulillah ngan uing resep nu herang sabab air murah murni murah masya jeun kenci kopi salaki sanggeus nyeun kenci kopi salaki mangga duha deh akang ai geus saya duha kitu teh kaganggu teh jadi sangep jadi males kana duhana kumahanya wios ce harita ibu saenggeus nyuguhan cai salaki sakirana embung duha kajeun naon sababna ku nyuguhan cai sagelas ka salaki pahalana sarua jeung salat sunnah 200 rakaat pernah ibu salat sunnah 200 rakaat tong waka ibu abdi can pernah urang mah ulah waka 200 lah nya kamari bulan puasa taraweh 2 tilu di abdi mah 2 tilu teuing di dieu saruanya 2 tilunya cenakang tetangga abdi mah 11 kajeun 11 bener 2 tilu ge bener nu teu bener mah nu taraweh ieu moal liweuh cenah di Tanjungan mah taraweh teh 2 tilu kuwuna pan kuwuna NU itu mah di Lebak mah cenah 11 eta mah Muhammadiyah ari maneh teuing da abdi mah taraweh tah ieu nu bingung mah nu taraweh kan biasana nu 2 tilu ye ibu-ibu mah sok ngintip ka imam saha imamna euy aduh hayam pelung eta mah imamna lila taraweh sok keseleun eueuh mah Allahu akbar ibu-ibu ngaguak beres subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak udud heula kabulu. Batur taraweh bapak-bapak udud. Lewat RT kenaon Kang nungguan Fatihah. Can beres karak iya kana buruk tadi gini. RT teh heula mun beres ngagoroan aing siap. Bener. RT asup ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin RT ngaguak nu ngaroko paehan dipaehan kabeh rokona lain jelemananya asup takbir Allahu akbar takbir ayo ece takbir tereh geus beres Fatihah mah tereh Bismillahirrahmanirrahim Yasin sukan mah pindah aing mah ti Tanjung Anom pokona mah. Ek neangan tempat nusa kedeung bacaanna di demo carekan ku kuwu ustadna. Ustad ke dieu. Kunaon aya maca Yasin tuh. Kunaon lila teuing. Jamaah tuh petani raripuheun. Hampura sukan mah moal. Umumkeun ku kuwu jamaah masyarakat Tanjung Anom ke penting tarawih deui nya. Insyaallah imamna moal maca Yasin. Lamun imamna maca Yasin urang kunci ti luar. Malam kedua imamna eta keneh ceu ibu-ibu, aduh nu kamari ieu mah. Eueuh ka dieu, kunaon? Cicing heula di dina bedug. Kunaon urang tungguan Yasin moal. Mun Yasin urang pindah lah lieur. Nya siap-siap nu duaan mah lain salat ngomongkeun imam hayu si eta mah. Imam mulai Allahu akbar. Eueuh pondok ayeuna mah. Kamari mah
Bari saani ngomong kana teh nya ibu-ibu mah aing maneh tapi bibirna teh nya. Pas ibu-ibu keur sholawat bibirna ngecawos kadang-kadang aya nu kitu teh nya. Makhluk ya Nabi salam alaika. Datang we CS-na ya Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam gelo mani reuwas suka teh saha. Alaika di mana maneh wayah kieu kerak datang ya Habib. Nyusuhan heula sakedeung mumpung halodo. Salam alaika cie bajuna anyar deui. Shalawat meunang ngahutang nya teh positif. Tuh, loh nguna wae ngahutang narik alisan dibayar ku aing. Alaika eta cincin maneh leungit hiji. Ya Nabi cincin dijual ku salaki kamari. Salam jangan naon salaki maneh ngajual cincin. Alaika biasa ngajual cincin yang mudah mancing. Ya Rasul geus kitu ngomongkeun batur. Salam tinggal itu jelema karak datang. Alaika mana kana tuh nu itu. Ya Habib nu mana itu nu itu. Salam ulah ku sungut teu kadeulean. Lah itu atunya ge monotot ka dieu. Sholawat teh ulah daek ngaji deukeut manehna tuh Allah main nama sok nyokot berkat tilu lah kadang-kadang berkat batur dicolong umahna ina amit-amitnya naudzu ayeuna imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin euceuk hayu salat tere imah tere keheula yasin moal Bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqiah euceuk waqiah emang kunaon waqiah dulurna Yasin. Waqiah teh dulurna Yasin ja teh. Tiba heula waqiah teh uwana. 2 lembar we waqiah teh. Subuh deui wae urusanana ieu. Nguadat we. Makana urang mah Ahlussunnah wal Jamaah mah yeun 23 nya tetep digancangkeun tapi make ilmu. Pan salat teh aya 17 rukunna aya 17 salatna. Rukun salat aya 7 cek kitab Sapinah, cek Riyadul Badiah 13 sarua bae ngan beda cara ngitungna. Tanu 17 sabage 3 hiji rukun qalbiyah nyata hiji niat, nu kadua rukun qauliyah nyata 5, hiji takbiratul ihram 2, maca Fatihah 3, maca tahiyat, nu kaopat maca sholawat, nu kalima maca salam. Nu 5 eta rukun qauliyah, maka kudu bener bacaanana fasihna, heug yakin heug panjangkeun gancangkeun Fatihahna, tapi tetap mahrod tajwid tasjid kudu kadengi ku makmumna, kudu jelas. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sakitu ge sedeng. Jam 8 saparapat beres. Imam mulai jam 7 lewat 3 geus bubar kabeh. Tarawih alebatan demo. Sayyidina Muhammad Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dinukum waliyadin. Allahu akbar. Sami Allah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allah iya. Assalamualaikum. Slow way. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allah iya. Assalamualaikum. Beres tarawih aki-aki arutah. Kunaon bah mabok tarawih. Ning mabok aing ruku imam sujud. Aing sujud imam balik goblokna teh. Nah eta mah teu sah gancang teu. Betul mah sallu ala Muhammad, sallu alaihi wa slow way. Batur mah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ieu mah iya. Itu teu sah kitu mah betul. Hiji iman kawah. Nu kadua wattaqau jeung takwa ka Gusti. Yuk orang beresna acara ningkatkan iman takwa ka Allah subhanahu. Nutadina tara salat sing rajin nutadina tara daek ngaji sing rajin nutadina tara daek ka majlis taklim sing daek ka majlis taklim. Nutadina bapak-bapak tara daek ngahiji ayeuna mah geus unaon urang ngayakeun pangajian mah urang sing daek hirup ngahiji insyaallah. Khusus Desa Tanjung Anom anu dimiladkeun kanu 40 nyata tercinta Indonesia anu ka-77 lamun deui ku jelema nu ariman jeung takaw ka Allah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar, maka kami akan bukakan keberkahan daripada pintu langit dan akan keluarkan keberkahan daripada dalam bumi. Walaupun ayat terakhirna kumakang walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tetapi mereka banyak yang mendustakan ayatku maka ku Allah dicanda
handak eta kabarokan diganti ku adab jeung siksana anu nyata naudzu billah. Mudah-mudahan sakali saya berdoa ieu Tanjung Anom khususna nyatana tercinta Indonesia anu diulang tahunkeun ayeuna mudah-mudahan semakin jaya jadi negara jeung jadi desa anu baldatun thayyibatun warabun ghafur amin ya rabbal alamin. Sajam setengah sim kuring ceramah mudah-mudahan sing aya manfaatna amin ya rabbal alamin. Jangan bubar sebelum kita ditutup dengan doa. Ragesa bela di Banjar diremekeun tah duanana pamugia Allah ngaganjarnya lametkeun kasadayana. Salamet negara Indonesia jeung rakyatna amin. Salamet para pamimpin jeung masyarakatna amin. Salamet khusus desa Tanjung Anom jeung wargana sadayana amin. Salamet para guru para kiai jeung jamaahna amin. Salamet urang saliung ngariung dina ieu tempatna amin ya robbal. Sancan doa sim kuring aya pantun jang para panitia nuhun geus percaya ka sim kuring di milad Tanjung Anom anu ka-40 jeung milad Indonesia anu ka-77 teh milih sim kuring ceramah di dieu alhamdulillah. Cara di entepna upi cakakak nangkringna kawat panitia abdi bade teras uih geura siapkeun eta beurek. Geura siapkeun eta nuhun biasana gitunya alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadz-dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin arhamna lakal hamdu ya ma'bud lakal hamdu ya mawjud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa barik wa sallim wa riyatala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin. Hamda yu'afi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaikal karim wali adimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bi barakati Taurati Musa wa Zaburi Daud wa Injil Isa Furqana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasil maqasidana. Allahumma hasil maqasidana. Allahumma hasil maqasidana wa maqasid sadayana masyarakat Tanjung Anom Pasaleman wa maqasid jamaah sadayana wa balik muradana waqti hawaijana min umuri dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir rizqina rizadil ibadah wa aqsir amwalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.